Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu kanggo kalumangsunganana ieu dongeng nyunkeun pangrojong ti sadayana para wargi mitra kaum dangu sadayana utamina nu mikalandep kana dongeng Sunda. Mangga tiasa di subscribe dina channel anu parantos disayogikeun atanapi nu bade ngintun hoyong dikintun salam mangga tiasa dilebetan dina kolom komentar anu parantos sayogi. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-13 nya. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana atanapi seri anu ka-12 dina dinten kamari hanca urang teh dugi ka nyarioskeun ginggi teh nya. Aduh, pohara ya ginggi ya jeung santimi teh. Tah harita masih keneh aya di hiji tempat melihan masih keneh nuju ngararobrolnya ginggi sareng nyi santimi teh. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami wae bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Daradad Nyi Santimi nerangkeun yen cenah dina rombongan sebah anu joana ti karatuan Talaga teh dipingpin ku hiji jajaka anu katelahna Raden Suji Ungkara. Jalmana teh Kasep taya tanding Raden Sungkara teh. Ceuk Nyi Santimi harita teh. Kasep mana jeung si Seta? Kakang Seta Kasep, tapi setengahna oge henteu mun dibandingkeun jeung Raden Suji Ungkara mah. Ceuk Nyi Santimi. Nya kitu sote ceuk Rama da Nyai mah acan kungsi panggih. Omong Nyi Santimi deui. Naon patalina sia kudu gancang nampa lamaran jeung kadatangan lalaki Kasep anu ngaranna Suji Ungkara teh? Ginggi tumanya deui. Nyai oge teu ngarti ngan Rama mangaku teresep cenah ka Raden Suji Ungkara teh. Teresep pedah naon? Teuing da Rama teu betus. Sia geuwat kudu nampa lamaran si Seta cenah bisi Raden Suji Ungkara kaburu datang. Tak ukur kitu Rama nyaritana teh. Omong Nyi Santimi. Ginggi ngahuleng tengah poe sabada kajadian Nyai kapiuhan cenah rombongan seba geus datang. Ngan Nyai teu apal da apan sapopoe malah tepi ka peuting numpi di enggon. Ceuk Nyi Santimi deui. Ginggi can wani nuding yen Raden Suji Ungkara nu jadi ulon-ulon kajahatan ka Nyi Santimi. Logikana piraku lalaki anu Kasepna taya tanding make pirajeunan ngiwat awewe bari rerencepan. Nyai tacan ngarti pangajian ka Raden Suji Ungkara sabab ceuk balarea ieu jajaka Kasep teh lamun cacarita sopan pon kitu deui rengkak paripolahna mungguh picontoeun luyu jeung paripolah para sinatria Pajajaran anu ngajaga kahormatan jeung tata titi duduga peryoga. Ceuk Nyi Santimi. Tapi Rama Dongdo kalah teresepeun nya. Ta eta anu Nyai heran oge.
tambah Nyi Santimi ngahulang. Duanana ting harulang deui kaayaan beki tambah tiris sabab ibun mimiti turun. Keun bae jang naon mikiran batur, mending oge mikiran perjalanan hirup urang satuluina, ceuk Nyi Santimi bari nangkeu pageuh awak Ginggi. Ituna teh bari terus harita teh nanangkeu pageuh atuh kusabab di otelan sarupa kitu. Pamustunganana mah wirahi Ginggi ge cengkat deui harita teh. Duh, pohara ya Nyi Santimi teh. Ya kumaha apaan? Ya maca dongeng na ieu Mang Aa ya kabeng bat wae. Ampun ieu pohara. Nah ieu teh dibaca kumaha ieu teh. Aduh, pohara Pak Unu. Ieu mah ieu. Ngan samemeh kaayaan caang, Ginggi gewat manggul awak Nyi Santimi. Manehna manggul Nyi Santimi bari bebelesatan ngagunakeun elmu napak sancang. Nyaeta elmu lumpat anu gancangna liwat saking tur bisa ngayangkang dina luhureun jujukutan atawa dina pucuk tangkal galede. Nyi Santimi oge tepikeun kakaget sabab awakna jiga diwawa ngapung ku kelong wewe. Tekung silila geus anjog ka pakarangan Imah Ramadongdo anu masih tiiseun keneh. Ku kapinteranana Ginggi teu hese muka jandela kamar Nyi Santimi ongkoh datulakna geus lesot. Jigana urut si bangsat ngiwat Nyi Santimi tea. Lantaran jandela teu ditulakan, jeleng Ginggi luncat ngaliwatan jandela bari masih keneh manggul awak Nyi Santimi. Geusnya siang ngedeng pura-pura hees jeung poma ulah bebeja soal kajadian peuting ieu, ceuk Ginggi haharewosan. Nya piraku atuh Nyai wani bebeja ngeunaan paripolah urang duaan tadi, ceuk Nyi Santimi. Bari siga nu ogo bari masih keneh nangkeu pageuh. Tuh, ampun ieu mah yeuh. Nu maksud kami mah sia ulah gujrud kungsi aya nu ngiwat anggap eueuh kajadian eta. Mun kajadian ngeunaan urang duaan mah teu nanaon meureun nya. Sia mah Nyai. Tapi basa Ginggi rek cengkat ku Nyi Santimi ditahan malah terus dibawa gugulingan di enggon. Aduh, ampun Pak Unu. Ieu mah yeuh Paan ya. Tilurintakan cenah tuh lamun ditambahan jeung nu ieu mah. Pohara ieu aduh ngedongeng teh ampun dia. Nyi Santimi kakaradaek ngalepaskeun awak Ginggi sanggeus birahina kalaksanakeun sacara sugema. Belesat Ginggi ngabelesat ngaliwatan jandela. Ayeuna Nyi Santimi bisa sarejongjon kalawan tibra. Malah bisa jadi bari ngukir impian anu endah. Basa kaayaan geus carangcang tihang, Ginggi mah geus aya di hiji tempat anu nenggang rada luhur. Tur lamun mireungeuh katebeh ditu lembur cae bakal kabireungeuh atra. Di eta tempat anu rada luhur alun-alun anu kamari dipake pesta kuwara bakti kaayaan geus lenglang, padahal peuting kamari loba anu dadasar dagangan. Tebeh dituna deui kabireungeuh jalan kampung anu dibalai nujul ka lawang kori. Komo lamun mireungeuhna tina dahan kai anu rada luhur mah ampir kabeh paimahan di lembur cae kaawaskeun. Imah Kubu Suntara anu gede aya kabireungeuh. Imah Ramadongdo oge sarua kabireungeuh. Si Santimi meureun geus hudang, ceuk pikir Ginggi. Atawa cenah bisa jadi masih keneh sare sabab sapeupeting loba kaganggu. Kudu nama Nyi Santimi teh ulah hees atuh. Bising ke batur curigaeun maknya geus beurang teu hudang keneh, ceuk hate Ginggi deui. Atawa bisa jadi batur nyangkana Nyi Santimi masih keneh gering sabab kungsi kapiuhan. Lamun kitu nyangkana mah bae ceuk hate anak keneh.
Ginggi memang inget bae lalampahan peting tadi sasat tepikeun ka wayah janari gede maranehna duaan haben kokojayan di Samudra Birahi. Sasat eueuh ka era teu era-era di lalajoanan ku manuk peuting, teu era-era disingkahan ku cahaya bulan. Nya meureun mana bulan nyingkur ka tukangeun mega oge bakat ku teu werat mireungeuh anu keur ngarempak palanggeran hirup. Geus inget ka palebah dieu mah hate Ginggi oge aya handeuleuna ngagoromel awewe anu lain hakna eces hiji kajahatan. Keun bae atuh Kakang Ginggi, da kamina oge suka. Bisa jadi Nyi Santimi bakal nyarita kitu jang ngabela naon anu ceuk marahna disebut bebeneran. Ah, da aing ge janji bakal ngawin manehna. Cok sora hate Ginggi sarua neangan bebeneran cek versi manehna. Ah tetep we sia teh geus nyieun dosa cek hate manehna keneh. Dua pamanggih anu beda anu aya dina hatena haben bitotama ngayakeun peperangan. Eureun-eureun soteh Norweco nya sabada manehna ngawaskeun ka palebah hareupeun lawang kori. Oreng ayeuna mah kakara kabireungeuh yeun di eta tempat loba jalma ngagimbung. Di dinya loba dongdang, loba jampana, malah aya sababaraha roda padati anu nyao eusina naon. Eueuh boa eta teh aleutan seba teh ya, ceuk pikir Ginggi. Malah ayeuna Ginggi oge jadi inget yen seba ti lembur cai teh nurutkeun rarancang mah rek kiang ayeuna sabab diilukeun kana rombongan badag anu joana ti Karatuan Talaga jeung ti wilayah Kandagalan Tewado. Moal mah kubu Suntara teh kamari ieu nawaran aing gawe dina rombongan seba, ceuk pikir Ginggi. Malah Ginggi oge jadi inget yen Ramadongdo oge kungsi nawaran sangkan Ginggi milu kana rombongan seba. Ginggi sabenerna daek lain karena ngarepkeun upah-upah teuing, tapi ku sabab rombongan seba teh bakal muru puseur dayeuh Pakuan. Nya manehna teh hayang nebeng sangkan bisa tepi ka Pakuan Pajajaran. Manehna hayang milu kana ieu rombongan ku sabab inget kana tugas anu ditibankeun ka dirina. Ceuk Ki Darma manehna kudu gabung jeung lanceuk-lanceuk sapagurona. Jadi saha anu nyaho sabot manehna milu kana rombongan di jalan atau malah di dayeuh Pakuan bakal tepung jeung para lanceuk sapagurona. Ginggi tuturubun tina dahan kai manehna edeuk milu gabung ka eta rombongan. Bae teu kudu rusuhan gabung ayeuna, nu penting mah nuturkeun we heula, ceuk pikirna. Sanggeus mikirna kitu Ginggi lumpat bari satengah ajeleng-ajelengan manehna motong jalan teu ngaliwat ka lembur. Aing embung tepung jeung urang cae komo jeung si seta mah uriak manehna ngababeri ka aing atau maledogan ku batu, ceuk pikir Ginggi. Lamun geus inget yen seta panonna burial buncelik basa nyaho yen Nyi Santimi reumbai Cimata bari neuteub ka Ginggi. Rombongan seba ngayakeun lalampahan ampir sapoe jeput. Ginggi nuturkeun ti kaanggangan manehna embung tepung jeung urang lembur sabab aya rasa era. Gara-gara nyieun kasalahan aing jadi teu ludeung tepung jeung urang lembur ieu, ceuk pikirna kaeraan. Barang panon poe geus lingsir ngulon rombongan seba teh kabireungeuh asup ka jero lawang kori hiji kampung nyao kampung naon. Ginggi mah henteu milu asup ka eta kampung tapi milih nerekel kana dahan kai. Mending reureuh di dieu, ceuk pikirna. Peuting eta manehna sare dina dahan kai ngan cara sarena anehnya eta sapasang suku dikulawitkeun kana dahan ari sirah ngagantung di handap. Sabenerna mah ieu teh lain sare biasa tapi sare bari ngagunakeun gerakan tapasungsang. Ki Darma remen marentahkeun Ginggi sangkan latihan sare ngagunakeun jurus tapasungsang. Sare saperti kieu teh gunana pikeun ngatur napas jeung ngatur ngamalirna getih di sakujur awak, utamana di wilayah sirah. Sare ngagunakeun jurus tapasungsang oge ngalatih kawaspadaan sabab ku gerakan tapasungsang
bisa hudang sajeroning sare atawa sare sajeroning hudang. Ginggi bisa reureuh tina sagala aktivitas awak jeung jalan pikiranana, tapi naluri nama tetep hudang. Lamun sajeroning sare tapasungsang aya marabahaya anu ngancam nyawa, naluri na bakal ngahudangkeun kasadaranana. Berkah eueuh gangguan nanaon tapi kabeurang datang. Ginggi turun biasa teu ngajleng sabab bisi dianggap aneh ku patani anu rek indit ka huma. Ginggi tuturubun pikeun ngadeuketan jalan padati, tuturubun turun teh sabab ti jauhna aya rentang-rentang patani. Amang, ari ieu kampung naon? Cenah tumanya ka anu parang ngaliwat. Ieu mah kampung Wado, kaereh ka Karatuan Sumedang Larang, ceuk patani. Eta patani teh jiga anu teu pati hayang diajak cacarita da buktina ge gura-giru eudek indit. Ke heula kisilah, ceuk Ginggi megat-megat. Aya naon deui? Ceuk patani anu mamake topi caping teh. Ke kamari pas sore aya rombongan seba asup ka dieu, kira-kirana irahanya bakal neruskeun lalampahan, ceuk Ginggi tumanya. Nu ditanya kalangah huleng harita teh, nya teu nanaon ari teu nyaho mah, ceuk Ginggi. Euing iraha dek laju deui sabab kami ka Bandungan eta rombongan jiga aya beda pamanggih jeung ku Wado, ceuk patani. Halis Ginggi semu kerung. Tahun-tahun beh ditu kampung ieu sok ngumpul hasil bumi dibawa ka Ciguling, nyaeta puseur dayeuh Karatuan Sumedang Larang. Pasanggeus dikumpulkeun di Ciguling, laju dibawa ka dayeuh Pakuan, ceuk patani. Ngan bae bada nyeratu ditikah pangeran santri ti Cirebon, Sumedang Larang ngurunkeun seba ka Pakuan. Omong patani deui. Kula mah hayang nyaho iraha rombongan seba eudek ninggalkeun Wado, ceuk Ginggi. Rada pusing sabab bunga Bandungan dongeng anu panjang tapi taya gunana keur manehna. Sabenerna mah kudu geus iang ti peuting keneh, hartina moal mondok di dieu ngan beda kahayang. Raden Suji Ungkara hayang ti Wado mihapekeun seba keur iangkeuneun ka dayeuh Pakuan. Ari ku Wado nolak sapajodogan. Raden Suji ngancam moal waka ingkah ti Wado, samemeh Wado mihapekeun seba keur pajajaran, ceuk patani. Halis Ginggi beuki kerung. Geus kami bisi kaburangan gawe di huma, ceuk patani bari ngaleos gagancangan sieun haben ditanya bae. Sabot ngajanteng sorangan hati Ginggi kebek upananya. Kunaon cenah jalma anu katelahna Raden Suji Ungkara teh make kudu maksa-maksa jalma sangkan keukeuh mayar seba. Tadi ku patani disebutkeun yen Wado mah kaereh ka Sumedang Larang, ari Sumedang Larang geus ngeureunnan ngirim seba. Kira aku kudu nuturkeun ka hayang urang cae sangkan keukeuh ngirim seba, ceuk pikir Ginggi. Sabot Ginggi ngahulang kitu ti lawang kori ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut rombongan seba. Ginggi mireungeuh aya jajaka kasep anu nyongklang dina kuda bodas panghareupeuna. Ginggi babari ngaduga yen eta jajaka gandang teh pasti anu ngaranna teh Raden Suji Ungkara teh. Ginggi nyalingker kana rungkun bala sabab manehna embung katohyan ku rombongan anu cikeneh anyar ninggalkeun lawang kori kampung Wado. Ditataan sahabae anu milu tetela kabeh oge orang cae ngan anu ngabedakeunana ayeuna mah akutan teh beuki nambahan. Aya roda padati anyar anu eusina metet. Ginggi mikir pasti cenah ieu barang-barang seba anu dipihapekeun ku urang Wado keur dikirimkeun ka dayeuh Pakuan. Kasimpulanana urang Wado pamustunganana daek ngirimkeun seba ngan sacara pribadi. Artina lagi ngagunakeun ngaran Kerajaan Sumedang Larang. Jiga anu geus diterangkeun samemehna yen sabarna ari Sumedang Larang mah harita teh geus biluk ka Cirebon,
hartina geus misah ti Pajajaran, hartina geus moal ngirim Seba ka Pajajaran. Ngan papadading kitu di sawatara rakyat Sumedang Larang masih keneh aya anu satia ka Pajajaran. Ngan anu ginggi can apal pasti naha bener urang Wado masih satia ka Pajajaran. Sabab geuning ari ceuk penjelasan Patani mah cenah antara rombongan Seba ti Cae teh masih pabentar pamanggih jeung ku Wado. Beda pamanggihna soal naon memang can kanyahoan pasti. Eueuh saurang oge urang Wado anu milu kana ieu rombongan oge jadi hiji pertanyaan khusus pikeun Ginggi mah. Nya da Ginggi geus apal. Sanajan kakara 2 poe cicing di Cae tapi da nyaho ka masyarakatna. Jalma opatan anu lempang satu kangen kuda bodas anu ditumpakan ku Raden Suji Ungkara teh nyaeta Ki Ogel, Ki Banen, Seta jeung Madi. Yen anu nyongklang dina kuda teh Raden Suji Ungkara, Ginggi ukur ngira-ngira. Sabab pan sakumaha ceuk omongan Nyi Santimi, yen anu mingpin rombongan Seba teh Jajaka anunya gagahnya Kasep. Pajah teh Raden Suji Ungkara teh anakna Iku Wusuntara. Di tempat manehna nyumput memang Ginggi oge muji yen Suji Ungkara teh Jajaka gandang pilih tanding. Lamun maginggi teh awewe kana tangtu babari kabongroy ku kagagahan Raden Suji Ungkara. Ieu Jajaka gandang teh nyongklang dina kuda bari biwir teu weleh imut. Kulit beungeutna lemes ampir jiga kulit awewe. Pakaianana diwengku jenis kain mahal buatan nagri Parasi. Boh bajuna boh calanana jenis kain buludru hideung. Dikelim ku benang perak. Sabuk kulit make ronce-ronce jeung dina eta sabuk nyelap jenis pakarang anu gagangna niru-niru hulu oray naga. Rombongan geus ngaliwat malah ngaleungit di tikungan jalan Padati. Ukur sorake kiping roda Padati we anu masih keneh kadengi. Padati teh aya 4 salah sahijina tangtu kiriman urang Wado ngan bae Ginggi tetep panasaran naha urang Wado na henteu milu. Dumasar rasa penasaran eta akhirna Ginggi ngablesat rek ngadatangan kampung Wado heula basa asup ka jero kampung. Jalma anu mireungeuh Ginggi ka tembong bangun anu ijid malah salah saurang Jajaka sapantaran manehna mah langsung nyarita tegeug. Rek nanahaon datang deui ka dieu cenah Ginggi olohok. Geus beak sia piraku urang dieu teu disesakeun pisan. Rek nyatu naon urang dia lamun kabeh digerejut mah cenah. Rob jalma ting rariungan salah saurang kolot geuwat ngenyang eta budak ngora anu ambek ngagidir. Monggoos lah lamun ieu jalma laporan kadunguanana nyaeta Raden Suji Tanwande lembur urang bisa diamuk ceuk kolot anu didudukui caping. Kami mah lain baladna rombongan Seba hayang nyaho we aya naon maki jiga anu raribut kieu ceuk Ginggi. Baru lain baladna Raden Suji Ungkaranya ieu lamun kitu saha ari sia ceuk jalma sejen. Kade montong sagenahna larasup ka dieu. Kaayaan keur genting kieu mah sakur jalma saliwat bisa dicuriga. Pokna deui. Anteurkeun we lah. Kula mah ka imahna kuwu. Kami hayang nampa penjelasan anu saestuna ceuk Ginggi. Montong ganggu kaki kuwu, manehna mah keur pusing ku polah-polahna Raden Suji ceuk urang dinya. Ngan Ginggi keukeuh maksa menta ditepungkeun jeung kubu Wado. Jigana ieu jalma jahat, hayu ah urang tewak cangkalak ku sararea ceuk Jajaka anu gede ambek tadi. Ngadenge eta komando sabubuhan barudak ngora rajol sapakarang-sapakarangna. Aya anu ngamang-ngamang bedog, aya anu ngamang-ngamang tumbak, malah aya oge anu sakadar ngacung-ngacung pangpung. Ngan anu jelas kabeh oge nembongkeun ka keuheul ka Ginggi.
anu keur dikepung wakul saeutik oge teu hayang jogol teu pupuguh. Tapi deui ginggi oge embung ari teu pupuguh pada ngepuk mah ukituna basa jalma ngasreg bari narajang ka sapakarang na sewang-sewangan awak ginggi bebelesatan nyaho-nyaho sakur pakarang geus ting aracleng jauh nu bogana laju nyerkelan leungeuna da karasa nyeri asa kempreng. Kabeh ukur aduh-aduhan bari ngajaruhan sigana ku wadok geus aya anu ngabejaan da buktina langsung ngadatangan tempat ririweuh. Geus tong nyiksa rakyat kaula satekah pola eudeuh usaha nyerenkeun deui barang ari dunungan sia keukeuh peuteukeuh ngarasa kurang mah ceuk kami mah lain baladna suji ungkara jeung lain eudeuh nagih deui seba ngan hayang nyaho perkarana kunaon urang lembur jiga anu teu tarima dipentas seba ceuk ginggi teu malapah gedang. Para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang rehat heula sakedapnya. Mangga aya duh. Ada tag-tag macana ya Pak Unu ampun pisan ieu ginggi sareng nyisan timi teh ya. Pamugi dina danget ayeuna sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng para pemirsa YouTube anu mikalandep kana dongeng Sunda khususna dongeng Sunda dina channel dongeng Mang Aa dina danget ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat walafiat nuju aya dina ginanjar ka wilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wajah kieu ka Mamah Ilhatman di Cianjur Mekah atur nuhun. Pak Nana Samsudin oge di Buah Batunya Bandung haturan wilujeng ngadangukeun bae oge ka Bu Enji ya di Pandeglang Banten. Kumaha ginggi teh. Pohara ieu nya. Ka urang Cimahi teh Rita Ersih aturan teh Hotimah oge di Tangerang nya aturan jeung ngadangukeun oge teh Elisartika jeung ngadangukeun bae ka urang Sukabumi Pak Dede Riswandi sareng teh Mutia Wangsih aturan jeung ngadangukeun oge ka Mamah Andri di Karawang mangga jeung ngadangukeun bae ka urang Cimaung Pangalengan Kabupaten Bandung Pak Jo Suparjo aturan jeung ngadangukeun bae ka urang Cimaung Jagabaya Warja Bakti sadayana jeung ngadangukeun bae nya urang Cikalong apalagi itu Pangalengan aturan jeung ngadangukeun bae oge ka urang Kadungora ka urang Leles ya Pak Tedi Rahmat aturan oge ka urang bawah batu keneh ka Bu Entin Kartini nya lajeng ka Teh Siti Sarah ka Bapak Taryo di Jambi urang Sumatera aturan jeung ngadangukeun lajeng ka Pak Guru Yana Mariana oge ka kasepuhan ieu di Ciamis di leresan mana nya di Cisaga saurna nya Pak Cedarsono aturan jeung ngadangukeun hatur nuhun pisan pidoana kanggo Mang Aa sa para kanca ya. Oge ka Pak Rohendi di Kudus anu kawitna ti Jalan Cagak Subang aturan jeung ngadangukeun Mamah Gina ya pohara Mamah Gina eta aduh Pak Unu kumaha Pak Unu sareng Pak Ikno ieu kuat sabaraha geprakan cenah eta pohara aduh ampun ieu mah ieu dongeng deui nya. Oge Pak Uwan Sumarna di Kampung Sukamanah Barat Cikampek haturan jeung ngadangukeun oge ka Pak Aepnya di Cimenyan ya. Haturan Pak Jaki Mubarak kumaha damang di Jakarta oge Pak Dede Juanda nya di Limbangan Garut lajeng ka Teh Iis Juliani ya di Mekah ya masih di Mekah gitu haturan wilujeng ngadangukeun. Atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana anu masih keneh ngadangukeun ieu dongeng. Pamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Jigana ku wado geus aya anu ngabejaan da buktina langsung ngadatangan tempat ririweuh geus tong nyiksa rakyat kaula
kaula satekah pola udek usaha nyerenkeun deui barang ari dunungan sia keukeuh peuteukeuh ngarasa kurang mah ceuk Kuwu. Kami mah lain baladna suji ungkara jeung lain edeuk nagih deui seba ngan hayang nyaho perkarana kunaon urang lembur jiga anu teu tarima di pentas seba ceuk Ginggi teu malapah gedang. Kuwu wado molohok ngan geus kitu manehna ngajak Ginggi ka imahna. Anjog ka imahna Kuwu wado nerangkeun masalah-masalah anu keur tumiba di lemburna. Cenah sabada Nyi Ratu di Sumedang Larang ditikah ku Kangjeng Pangeran Santri ti Cirebon. Otomatis Sumedang Larang oge jadi leuwih deukeut ka Cirebon tibatan ka Pajajaran. Pajajaran teh beuki jauh komarana geus teu karasa. Sabalikna jeung Cirebon anu beuki dieu beuki jaya hampir 20 tahun ieu urang wado teu ngarasa ayeuna panang tayungan ti Pajajaran. Nya meureun marana munasabah lamun leuwih bakti ka Cirebon teh ceuk Kuwu wado. Urang Pajajaran mah gawena ukur mulut pajeg geus puguh ning ari seba mah. Loba jalma anu ngaku-ngaku utusan ti Pajajaran gawena menta upeti atuh kami teh mungguh taat ceuk Kuwu wado. Nah atuh make dibere lamun urang dieu geus ngarasa hirupna di tangtayungan ku urang Cirebon kuduna geuwat ngadu ka ditu ceuk Ginggi. Diomongan kitu Ki Kuwu kalah karumeng hap eungap jiga anu geus lila katarajang panyakit benge. Nya geus kumaha deui da nasibna rakyat leutik mah ukur jadi korban jalma-jalma galede pokna teh ngangluh. Ceuk manehna sanajan Sumedang Larang sacara nagara geus henteu ngirim seba ka Pajajaran, tapi ari sabagian rakyat nama loba anu satia ka Pajajaran. Itu rombongan Raden Suji Ungkara anu jolana ti wilayah Karatuan Talaga oge kakuna satia ka Pajajaran nu matak usaha satekah pola ngumpulkeun seba ti wilayah wetan pikeun dipasrahkeun ka pamarentahan Pajajaran anu mangkuk di dayeuh Pakuan ceuk Kuwu. Ceuk Kuwu wado memang aya sawatara anu ngaku utusan Pajajaran pikeun ngukumpul seba oge pajeg. Salah sahiji nyaeta Raden Suji Ungkara. Cenah kelompok ti Pajajaran teh ngulincer mapayan pilemburan mencil anu jauh ti dayeuh Pakuan. Tapi diaku masih asup ka wilayah Pajajaran. Ceuk patugas ieu gerakan mungut seba jeung pajeg teh minangka gawe dina raragang ngenteng-ngentengkeun rakyat sangkan teu mayar seba langsung indit ka dayeuh Pakuan. Tapi ari rakyat mah ripuh we anu aya ceuk Kuwu. Cenah dina sababaraha taun ieu rakyat kudu ngiwit-ngiwit pakaya. Sabaraha kudu mayar pajeg ka Cirebon, sabaraha kudu mayar ka Pajajaran. Sesana ka Karajang dahar sapopoe. Henteu ari balang sakalaparan mah nya tibang nyatu ulah kalaparan. Nginum tambah ulah hana anggungkul we da ari kudu beuteung matung mutik trik mah teu mampu ceuk Kuwu teh. Ripuh atuh kudu ngahuapan ka kenca ka katuhu mah ceuk Ginggi. Nya kudu kumaha deui ka Cirebon kudu taat kana aturan, ka Pajajaran kudu titip diri sang-sang badan. Batan cilaka nolak bura bere nya mending milih boborot ceuk Kuwu wado. Puting tadi contona aya warga anu disiksa bebeakan ku Raden Suji Ungkara kusabab ngiritik kawijakan Pajajaran ceuk Kuwu wado deui. Baruk leuwih nati kitu aya budak parawan kolu maehan maneh kusabab urusan anu sarua. Hah? Ginggi kaget kabina-bina.
Piraku ku urusan pajeg nagara kolu aya budak parawan maehan maneh asa dijieun-jieun teuing cenah nyaritana rada tarik. Mun sia teu percaya cig tu teang ka imahna sebab layon can dikurebkeun dan nungguan lanceukna balik ti lembur sejen. Ku jiga anu kasigeung dan negara ngarasa teu dipercaya. Cing meureun aya alasan anu leuwih kaharti Ginggi jadi panasaran atuh daradad kiku wado nerangkeun kajadian. Cenah si parawan jekekan teh minggu hareupna eudeuh kawinan. Kolot-kolotna ngeureut neundeun pakaya geus aya kana taunan jang nyenangkeun jadi anak. Kolotna eta budak nolak nyerenkeun harta keur pajeg nagara nya disiksa ku Raden Suji. Si budak teh kuciwa sieun teu tulus kawin nya kolu maehan maneh ceuk Kuwu. Ginggi ngahuleng harita teh. Meunang teu kami mireungeuh layon eta budak parawan nya hayang ngalongok we cenah. Nam ku kami dianteur atuh bring duaan muru imah anu keur kapapatenan. Kasampak di eta imah keur banjir cimata aya layon nangkarak di patengahan di turban kain bodas. Diriung-riung ku anu keur kingkin aya awewe umur 40 tahunan terus ngabangingik jiga nama indungna. Gigireunana aya lalaki umur 50 tahun beungeutna bareng ngep harejo jiga tapak nyiksa. Jigana ieu anu jadi bapakna layon. Nu araya mere tempat basa Kuwu jeung Ginggi asup. Ieu budak ngora anu keur ngumbara cenah hayang mariksa layon ceuk Kuwu. Nah rek sina hirup deui budak kami teh. Si awewe nyarita bangun kebek ku pangharepan. Saha jalmina anu bisa ngahirupkeun jalma anu geus maot mbi, tembal Ginggi. Jadi rek naon atuh? Nya rek dipariksa we naon sababna maot ceuk Ginggi. Geus terus harita teh nyarita deui. Geus puguh urusan pajeg apanan ceuk si awewe harita teh. Tapi sabenerna mah pajeg cacan dijaba da sanggeus kami disiksa. Jalma rabul sigana Raden Suji teh teu tegaeun ka kami atawa era dumeh loba rakyat naringali ceuk si lalaki anu bengep beungeutna. Eta geuning pakaya teu tulus dijabel naha atuh ieu budak bet kolu maehan maneh ceuk Ginggi kutuna teh bari menta Pak Idin jang papariksa kana awak layon. Ieu kunaon beuheungna jiga tapak nyekek ceuk Ginggi sababina beuheung harita teh ngageleng tapakna hejo. Nya pan ngagantung maneh ku sabuk ngelel atawa ngabudah henteu. Henteu ngan euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saep cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-13 insyaallah dina seri-seri anu salajengna urang sami-sami teraskeun deui. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.